anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang mangga urang teraskeun ieu dongeng. Harita atuh barang sirabok ningali kaayaan babandan kosong. Kayan babandan geus kabura kamar tahanan kosong melongpong. Bari pantau geus muka nafsu luar biasa. Amarah teu kawadahan ceuk paribasana nafsu kapegung amarah teu kawadahan. Malah langsung asup ka jero kamar tahanan diburak-barik sing sakurnu aya di dinya. Haya cenah paragi diukoge dibalang-balangkeun ditinggang-tingangkeun nepi ka pararotong. Ngamukna sirabok lain dikira da memang atuh geus dipikir ti anggalna geus disawang ti samemehna manehna hayang senang-senang hayang suka bunga bari dipeuseulanna ku nu geulis kari-kari nu geulisna kabur manehna ngarasa ngkeheula luar biasa malah tuluy manehna sosoak wah kurang ajar sia saha nu wani ngalepaskeun ieu babana deuleu ku aing dipodaran sia kurang ajar moal kitu ku balad-balad si Sasro tadi manehna ieu nu nguliwet muka ieu babanan kurang ajar tapi 8 jelema asup kabeh ka jero guha mana kitu aya jelema sejen nu nulungan awas ya rasakeun lamun kapangi ku aing moal teu dipeuteuk beheungna sia ku aing jika si Suhud kalaka aing teu kenah parasaran asa dicoga do aing ye kitu sirabok sosoak ka para wargi nafsu luar biasa nafsuna rek teu nafsu kumaha atuh eta babandan anu geulis teh harita kabur kumaha para wargi sadaya kaayaan anu geulis si horeng si mana horeng waktu harita sirabok atuh kererek asup pisan ka jero kamar tahanan kaburu di bejaan manten ku anak buahna yen aya musuh nyerang manehna teh poho geus muka kunci henteu dikoncikeun deui maklum atuh ngaranna ge sebutkeun aya musuh jadi rewas ku 2 ku 3 tah akibat kana kataledoran manehanana nu ngaakibatkeun eta babadan teh kabur saha eta babadan teh para wargi sadaya nyaeta teu aya sanes eta babadan teh hiji istri memang kalintang lumayan sakitu mah geulis teuing henteu atuh jajar pasar cenah ngan keur memejeuna pikaresepeun eta istri teh si horeng si mana horeng para wargi urang lemur singkup eta istri teh anu ngahaja dipaling ku Kikarta anu ngahaja harita teh dibawa ku Kikarta waktu manehna ngayakeun ngarampog ka lemur singkup saha eta istri si horeng si mana horeng ngaranna teh Nyi Eti ai Nyi Eti eta manehanana ge memang boga papacangan atuh para wargi barang manehna katewa ku Kikarta terus diasupkeun ka kamar tahanan gawena nganjegruk we ceurik tapi barang ningali panto molongo barang ningali kaayaanana atuh cenah kabeh rampog-rampog asup ka jero guha barang kadenge ribut yen loba nu tarung Nyi Eti harita ngagerentes jero hatena kesempatan hade pikeun aing pikeun kabur ti ieu patempatan tapi aing menang beja ti kolot-kolot aing arang langka jelema nu salamet lamun kabur di leuweung tiis tapi jeung tibatan aing dirogahala tibatan aing digunasita kahormatanana ku rampog-rampog gerot aing mah teu sudi najis teuing kajenting aing mah maot atuh direweg ku macan ceuk paribasana kajenting maot dipacok ku oray jeung tibatan aing digunasita kahormatan kuno kararitu patut teu sudi najis teuing aing mah teu sudi najis teuing aing karampa awak kuno kitu patut Gusti mana kitu Gusti maparin pitulung kangge abdi
harita keneh nyieti terus kekelenepan ngadekitan lawang panto anu memang dijieunna tina kai jeung deui para mitra jiga sarigsig atuh ningali kayan kunci geus dilaan manehanana melenge saeutik reket panto dibuka katingali ku manehna nu keur tarung campuh naker. Memang atuh rombongan di masastro keur nyerang kama eta patempatan eta kasempetan dimangpaatkeun ku Nyi Eti pikeun mabur. Manehanana keketeyepanna lantip naker sangkan ulah katohyana ku saha bae anu ningali. Alhamdulillah ku kersana pitulung anu maha kawasa Nyi Eti tiasa mabur ti eta patempatan laksana manehanana henteu bisa digunasita kahormatanana ku rampog-rampog nu aya di guha orai tapa nu aya di wewengkon leuweung tiis di lamping Gunung Ciremay. Tapi para wargi sadaya barang nepi ka hiji patempatan anjeunna cape tur lungse. Nyi Eti harita teh para wargi sadaya sungar sengir bari jeung nahan kanyeri jaba suku para wargi henteu make sendal teu make tatapakan pisan suku teh dipake leumpang atuh nincak-nincak da tangkal saliara nincak tangkal Ali Musa jeung sajabana anu pinuh ku cucu puguh we bitis geus raget harita teh malah mas samping geus sararoe teu ditolih ieu ku Nyi Eti manehna tuluy leumpang nuluykeun perjalanan ngan barang nepi ka hiji solokan caina heranga gencelang harita keneh Nyi Eti tuluy turun ka solokan kulantaran hanaang hayang nginum kabeneran caina heranga gencelang ti loba catur manehanana nyiuk cai ku leungeun krewuk-krewuk geus kitu regot-regot diuyup meuni asa amis karasana bakat ku nikmat cai anu heranga gencelang harita teh kitu pamikir Nyi Eti jero hatena ngagerentes. Nuhun Gusti abdi parantos dipaparin kasalametan namun kedah kamana abdi lunta teu aya deui jalan iwati abdi kedah mapai-mapai solokan tangtos nage lantaran lamun abdi mapai ka leuwih tonggoh pasti langkung jauh kedah mapai ka solokan nyaeta kahilirna mugi-mugi we penak sareng lembur kitu pamikirna Nyi Eti manehna boga katangtuan. Lamun manehna nuju ka tonggoh geus pasti ngajauhan sahenteuna we atuh beuki luhur beuki ka huluna beuki ka hulu wotana cai sedengkeun lamun nuju atuh cenah ka Lebak nuju manehanana kana hilirna cai geus pasti hiji waktu pitinang tu panggih jeung hiji lembur kitu pamikirna Nyi Eti. Memang eta teh teu salah para wargi pamikir nepi ka palebahdinya. Henteu salah ngan mudah-mudahan we Nyi Eti tiasa salamet nepi ka hiji lembur. Cag urang tunda carita Nyi Eti anu kabur anu mudah-mudahan aya dina kayan salamet kenging panang tayungan tinu maha kawasa. Caturkeun para wargi sadaya perkara sirabok. Sirabok harita asup deui ka jero kamar atuh katingali kikarta masih keneha keur ngubaran dirina. Malah mah popok ka taplok nu harita teh ubar nu ditaplokeun teh ayeuna mah geus garing malah langsung eta raheut teh henteu karasa nyeri-nyeri teuing ngan tapakna masih aya ngan henteu kaluar getih deui hiji tana rek nuju kana cager meureun geus kitu atuh tuluy sirabok ngadeuketan ki Karta. Karta aya naon bah? Waduh cilaka euy, babanan kabur. Babanan? Babanan naon bah? Ambe we nu dibawa ku ilaing euy, mabur euy. He, geuning tiasa kabur eta kumaha? Teuing dewek euy. Dewek teuing kumaha bisa kaburna. Lantaran rarasaan dewek pa dikunci teh. Mun ku abdi pa dikunci kuing bah. Harita teh, nah eta abah kungsi mukan teh. Ke urang pikir aing kungsi muka eta babanan dari Karta. Karta harita nyarita deui kumaha tuh bah kabur mah susul hewa. Wah lain susul-susuleun deui Karta tabikeun bae lah mabur di leuweung tiis moal bisa datang ka lemur paling-paling diroeg meong deudeu
paling-paling di pacok orai tawa dileg-leg orai sanca dulu bangkaning di leuweung ieu aya orai sanca segede munir sagede tangkal kalapa gedena ceuk beja cenah euy ieu lem tempat teh saranget keneh buah-buah euy direweg ku ibu tah hejo dulu keun lah dipake seba we sekalian ku aing mah hitung-hitung urang nitipkeun diri di tempat urang nyebakeun ambewe ka bangsa tedemat-tedemit nu ngageugeuh di tempat euy tah kitu euy karta jadi pikeun dewek ayeuna geus moal incah balilahan deui di dieu ieu tempat karasa ku dewek asa tumbaninahna keur euy pikeun urang nyumput sok sanajan aya rombongan nu datang ti tatarwetan tapi ku urang bisa dicaremkeun kabeh nyaeta ku ayana aya taktik dewek pikeun mancing manehanana dibawa diasupkeun kana senteng geus asup kana senteng mah atuh kasumur racun mah pasti malonar kabeh oge mulai harapan hirup jaba geus ditutup pantona ku urang tah kitu nu batake euy karta jadi ceuk pamikir dewek ilaing ge ulah ka mana-mana meungeus tetep renggenek we di dieu soal barang hakan moal nya teu bisa usaha atuh cenah nyadiakeun keur barang hakan soal neangan eta we mencek tuluy dikere euy nginumna lahang loba tangkana di dieu mah euy loba pokona mah di dieu mah tah botangka kawung loba di dieu nu matak di dieu mah rada tenang pikeun urang keun bae anu ngajorag lawan mempertahankeun diri bari sawaktu-waktu urang turun ka lembur-lembur biasa usaha pikeun nyokotan harta banda nu boga rakyat di eta lembur tah kitu euy karta tujuan dewek ayeuna dewek rek ngawasa dunya kulantaran dewek ngabogaan ieu senjata nu disebut tongkat batu karang kitu atuh omonganana bahas si Abah Rabok teh para wargi si Rabok ngomong ka anak buahna minangkan anak buahna nu katelah karta nungan kari hiji-hijina pikeun karta mah para wargi aya bunga aya atuh kalintang bungahna ku ayana aya pangajak tinu jadi guruna ih ai keur kuring wah ngarasa bunga we nu aya jadi pikeun kuring masih kena aya abah pikeun pakukumaha aya batur kikeun panyalindungan da pikeun kuring mah weuh deui mangka atuh tanaga kuring mah hengker ngan sakikieuna tapi ku ayana abah mere perlindungan ka kuring teh ngarasa regreg balah di kayan kieu mah geus kuring rek tetep renggenek kumaha eta cager euy anu tatu geus aya karasana beres balah aya karasana yeuh maju ka garing samalah jigana mah isuk oge geus garing pokona mah geus bisa jurus deui oh syukur atuh ubar abah mah euy trai nu misleuk barina oge ubar ti abah mah sok sanajan dangdauran garing sok sanajan bangsa eta akar-akaran nu garing tapi hasiatna luar biasa soal garing bisa dibaseuhan make cai dikepret ke euy ku make cai baseuh tah nu matak euy karta di dieu tempat nu tumaninah pikeun urang pikeun nyumput jeung deui urang kudu ngulik ilmu panemu ilaing ge kudu namahan ilmu euy karta ulangan sakitu-kituna wungkul lamun ilaing teu daek ngulik ilmu mangka ilmu andika moal namahan nu matak hayu jeung dewek urang sama-sama ngulik ilmu han dewek boga hiji buku anu memang aya rundoyanana jeung carita tongkat batu karang tah eta buku ku dewek rek diperhatikeun ku dewek rek dilatih sangkan awak dewek leuwih hebat sangkan pangarti dewek tina ulan silat tina ulin-ulin silat jeung ulin-ulin bangsa kadugalan sejena dewek pinunjul beda tinu sejen kitu paniatanana si Rabok ke anak buahna nu katelah Ki Karta mah atuh ngaaminan we para wargi sing sakur caritana si Rabok teh da dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun aya benerna lamun manehna indit sosoranganan ge wah cantang tu salamet atuh buah-buah cilaka
direweg ku maung tutul nu aya didinya da galakna keur atuh maung tutul nu aya didinya mah para wargi malah tong boro manusia mungkin doma oge sok kadang-kadang digegel cenah langsung dibawa digegel palebah pundukna tuluy digugusur eta kana domba sok sanajan kitu pikeuna sirabok mah eueuh kasieun sok sanajan aya maung tutul ribuan datang oge kulantaran jiga nu ngarti we maung teh ka sirabok mah para wargi bubuhan boga elmuna meureun mana kitu oge tah ieu para mitra elmuna cenah namina teh ku anu disebut ilmu teh rupi-rupi para wargi bisa ngatik ngadidik sasatoan ge hiji ilmu kalintang hebatna kitu nu mawi oge atuh cenah para mitra model harita sirabok ngarti ka sasatoan hebat daya ilmuna memang kitu cita-citana sirabok hayang sagala bisa bari ngawasa dunya dina widang kadugalan. Para mitra sadaya urang tunda carita kaayaan atuh memang sirabok anu geus tetep tumetep di hiji guha nu kasebut guha Oraitapa nyaeta para wargi nu kawengku ku wewengkonna leuweung tiis ayeuna urang caturkeun di kaayaan tempat sejen ngadongengkeun atuh para mitra nu aya patula patalina jeung nami-nami enggal jeung tokoh-tokoh enggal nu baris ngarojong kana ieu acara kana ieu dongeng anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra sadaya ceuk beja teu aya deui nu pangnyeri-nyerina kajaba ti loba kabogoh boga kabogoh direbut batur sakaligus harapan jeung impian kaendahan nu mangsa nete hambalan atuh para mitra harita teh rumah tangga nete hambalan rumah tangga ancur remuk lir kaca numbruk batu kaperih jeung kanyeri hate lamun ku urang atuh para mitra nu lamun kurang-kurang na kuat iman mah teu mustahil robah jadi dahiri dengki jail kaniaya majah teh cenah nu geus ngarebutna nyaeta saperti nyikana atuh ka nyikana kanyi atik dumeh kabogohna nyaeta nu katelah atuh para mitra sadaya nu katelah karnadi harita teh jadi malicua kanyikana kulantaran kagoda nyaeta para mitra kumojang sejen mojang lungguh timpuh anu salawasna bear budi ku sirik-sirik na para wargi sadaya nyikana harita teh ka nyiati nepi ka nekad rek ngarah pati sabab ceuk pikirna can sugemaha teh lamun nyiatik masih kena kumelenang di alam dunia ieu ceuk paribasana nepi ka para wargi sadaya nyangirah ngaler karuruban taneuh beureum ge moal waleh inget we cenah kajadian dinya nyeri ku batur kaayaan model kitu nyikana teh jeung deui para mitra sadaya ceuk pikirna can sugemaha teh lamun nyi harita teh harita para mitra sadaya anu disebut musuhna kumanehna masih keneh kumelenang di alam dunia ieu komo lamun katemong keur hotel mah jeung hakarnadi atuh hatena nyeri lir ibarat digerihan ku hinis teh lain bobodohan para wargi perih hatena lir ibarat digerihan ku hinis tamiang teh atuh dina hiji peuting nyikana uleng mikir kumaha piakaleunana sangkan bisa nyingkirkeun harita teh atuh para wargi mojang sejen anu ngahalangan kana laku lampah manehanana atuh dina kayan kitu manehna ngahaja nyumputkeun diri hayang ulah loba kanyawan ku jalma-jalma sejen memang kacida gampangna neangan jalan kana kajahatan mah
tekungsi jam-jaman harita para mitra sadaya geus semanggih menangi hiji kaputusan ku jalan make tanaga hiji jelema anu sakira bisa ngalakukeun haraeta panyulikan teh. Da manehna ge para wargi sadaya bisa kitu teh akibat diculik. Saterasna ras manehna inget ka hiji nonoman jelema atuh para wargi sadaya anu jadi rampok gerot nu kiwari jadi panyawah bapana nyata di kampung Cipariuk teh. Lah nya isukan mah aing rek init ka Cipariuk. Heueuh sugan jeung sugan we. Si Mang Adi daekeun dititah nyulik. Heueuh pokona mah nyulik si Ina sina tuluy di podaran tuman. Terus terang we aing malah meuni sabal aing mah ka manehna teh. Terus terang sina di podarana sakalian tah si Bikang kurang ajar teh. Aing mah sebel nya luar biasa. Omongna lalaunan tapi kekerot huntuna. Bakating ku hayang geura hasil permaksudanana. Kocapkeun isukna bener-bener we para wargi sadaya. Harita teh atuh manehanana bebeja kanu jadi bapana. Hayang ngalongok sawah anu cenah para wargi sadaya di Cibiuk kabeneran diidinan sarta harita keneh ge manehna init jeung Mang Dodo budak lalaki hitung-hitung pangawalna bising kumaha onam di jalan di kampung atuh para mitra sadaya pasir heulang ka Cibiuk teh rada anggang sarta ngaliwatan pakebonan anu barala. Memang bener para wargi sadaya zaman haeuh baheula beda jeung zaman ayeuna. Da kocapkeun cenah para wargi zaman harita mah tong boro atuh di pakampungan nu ayeuna jadi kota ge zaman harita masih keneh blung-blong. Pasawahan masih keneh lalega padataran can aya imah model di tatar kota Bandung nu ayeuna disebutkeun Bandung heureun ku tangtung. Harita mah masih keneh lalega kitu kaayaanana. Komo di pakampungan anu kagambarkeun di ieu dongeng nyaeta para wargi sadaya di tatar Gunung Ciremay, di lamping Gunung Ciremay beulah wetan nyaeta nu kagambarkeun nyaeta ti pasir heulang teh nuju ka Cibiuk. Di mana ayana ieu tempat duka teh teuing para wargi. Namina ge karangan ieu mah. Namina ge karangan para wargi. Para mitra sadaya naon nu jadi sababna pang-pang nanyiina harita teh nekad sarupa kitu. Teu aya deui akibat manehna boga pamikir yen kabogohna direbut batur. Nu matak cenah manehna hayang nyilakakeun ka awewena anu minangka ngarebut kabogohna. Ieu nu jadi cukang lantaran memang aya kalana jalma atuh nepi ka luas maragatkeun nyawa batur akibat tina parebut kabogoh. Di antarana kitu para wargi nu karanapan ku nyiinah ayeuna manehna geus buleud patekadanana tapi kanu jadi kolot mah teu bebeja kituna teh disalengorkeun we majarkeun rek neang sawah cenah ka Cibiuk. Kitu para wargi kocapkeun atuh inah lempang ti heula dituturkeun ku Dodo ti tukang ngabari ngajingjing babakelan keur purakeun engke di imah kulawargana mangkar nadi. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita ge para wargi keur tambah kesel di jalan Mang Dodo kakawihan. Harita teh heukeuna kana pupuhan atuh cenah pupuh sisindiran. Bari jeung lempang teh tuluy we kakawihan Mang Dodo mah. Ruasa deui awi deui boboko wadah bakatul. Panas deui nyeri deui kabogoh direbut batur. Bisaan ngeuning Mang Dodo kakawihannya. Hanya kawe kakawihan anak itu geuning. Aduh ieu ke perkawis kakawihan aduh. Kantanan we puguh Mang teh ahli lah. Sumun ahli kana kakawihan sumun ah. Kana sisirintilan kana sisiniran maksud teh. Ubuhan kapungkur we diajar sumun.
diajar mang teh kacitang tu diajar sisiniran tadi dinya aya ahlina tukang sisiniran teh nya pokona malah soner-sunar sinir sieun ngadeh-der kanang soder hehe kenor aduh ampun teuing cek Mang Dodo para mitra sadaya baku ari ditutuluyan teh nya nyi mah nyentak tapi terus imut jih atuh ai nyai teu dituluykeun mah atuh gantung denge nyai lah ai nyari teh sok dibulak-balik wae ding ai teu dibulak-balik mah tutung sabeula model Surabi oge geuninganan teu dibalikeun tutung sabeula model nu ngaliwat teu dibulak-balik tah jadi we intip kabeh kitu hanapna bungkul tah eta lah geus kana kerak Mang Dodo mah dah nyaan terus terang we kana kerak teh ngan ulah teutung teuing we kerakna nu pantes we bari jeung di awuran uyah lembut aduh sugan mah kerak di awuran uyah lembut tong asin teuing pokona mah sapantesna we nah mun edoi teuing nyaan kakara we moal aya lah cigana mah nya anah nyaan jeung sangupulan beas Cianjur nu eueuh mah dah mending eta we kerak aduh ngaco emang Dodo lah barina oge ai teu ngaco mah tuh kumaha atuh nyai lah ya kitu atuh di leuweung kieu kana ngaco nyai lah kurang ngaco mah cilaka we ayo we loba kasieun loba kakeung tak tage miceun kasieun mikeun kakeung teh kudu ngaco we jiga mang kitu tah nu tak tage jadi non deh jadi pokona mah pokona malah nyaeta kitu jadi pokona mah urunan teh ulah semuanya ulah cicing wae suhun kudu rada ngaco gitu tapi sok sanajan kitu ge kedah terang di ugeranana tuh nyai nya pokona mah si Mang malah nya kitu teh we jadi tokona mah tukang ngahibur meureunya jadi tong dituluykeun lah ngaco teh atuh kena bisi tuluy ngaco tuluy jadi siwa jih sanes ngaco jadi siwa ai teu dituluykeun mah atuh nyai lah eta meureun tepugu lah tepugu we taeun nah pokona mah tepugu tah ai jadi eta mah ai teu dituluykeun mah tepugu kumari si Mang nya tepugu we atuh da pokona mah alah nya kitu teh we nyai keur peler-peler dicabut gitu dah ai teu puguh teh kitu dah teu puguh kumaha keur peler-peler dicabut naon ari Mang sok aya wae barina oge eta sung keur ngagere cepil ku ulu hayam ya kepala pelerna dicabut ampun ding olohok we bengong gitu olohok ngebang kadu olok mata si meuteun dasar si teu uyahan cek nyi mama seuri tuluy leumpang deui jih ai nyai geus pangset Mang mah geus pangset loba ting uyah gitu aya paribasana ge loba ting uyah tadi ge kana uyah teh ampun deui eta we palebah kerak seueur kerak tina liwet teh cuy alah darasa di awulan uyah gitu nya ditilapkeun we krauk dah sugan ampun deui nyaan tapi eta ulah teas teuing teas teuing mah da teas di hideung nah eta nu pantesna we lah pokona mah kitu tak tage da kitu nyai nu matak lah pokona mah ulah nyarita teu uyahan ka Mang si Mang mah geus uyah geus pangset lah kitu tak tage mah geus lah ngomong wae tak weureu we cok lah tuluykeun ai pangset mah tuluykeun leumpangna ih ayo aduh ampun deui nya Mang ai bari ieu bari trase ngeureuyeus na teu dikeureuyeus mah teu kumaha we urang teh ai ku dikeureuyeus mah jaman lami-lami mah nya kitu teh we lami-lami naon emang nya pu lami-lami mah nya dugi we suhun kana pamaksaan kitu tak sagen gerincek sepuh mah caranya ulah sok eta pokona malah ulah sok naon nya ulah sok eta we babakuna mah ulah sok pondok pangharapan cenah kitu da pokona mah lamunna pondok pangharapan lumpatna kana ngalamun cenah kitu lamun keur ngalamun aya paribasana kieu nya ulah sok ngabotol imun cenah nya
kege cenah ke bulan puasa mah kitu. Alah, da ulah sok ketawa ngalamun, kege moal kusaha cenah kitu. Tak kitu tak tage jadi tangdos we. Nya, tapi ayah hileud peuteui. Ya babari hileud peuteui mah tuh rauk-rauk we da raos. Tong ditingali. Aduh sina mah lah. Keun peuteui molongo ge coel kana sambal nyam-nyam lah. Hitung-hitung kau eta we tama. Penyedapna gitu. Tepung si mamah ngobrol teh. Para wargi sadaya aya paribasa jauh teu burung cunuk, kanggang teu burung datang, komo kitu dikeureuh mah para wargi. Model harita perjalananana Mang Dodo bareng pisan jeung Nyi Mama. Si horeng si mana horeng geus anyog ka hiji lemur anu dituju, nyaeta anu disebut lembur Cibiuk teh. Atuh teu loba catur harita ge gancang we. Manehna nuju ka hiji imah nyaeta anu disebut imahna Mang si Mang anu memang panyawah nu jadi bapana. Ari para wargi sadaya anu ngaranna panyawah bapana teh Madrakim. Ai Madrakim eta para wargi sadaya. Madrakim teh memang panyawah nu jadi bapana. Anu memang sok dipenta tulung ku Nyi Mamah oge. Pang namah mun aya urusan anu kudu diperlukeun diuruskeun, Madrakim teh sok naek dititah kitu para wargi, nu penting mah buruhanana we cenah sing rada lumayan. Barang Nyi Mamah jeung Jang Dodo geus dijarero mah, Madrakim reuwas kadatangan ku anak dununganana. Aduh menira reuwas Mang teh teh Nyai. Aya naon ieu teh menira reuwas Mang teh? Asa tara-tara ti sasari kasumpingan ieu anak dunungan ieu teh. Ceuk Madrakim para wargi, ti ditu namah meureun malapah gedang nanya heula. Manehanana teh mangpangna datang ka eta patempatan naha manehna diangkir titah datang kanu jadi dununganana atawa kumaha. Geus kitu atuh samemeh tatanya teh Nyi Mamah nanya heula, "Lupi mina ka mana, Mang?" "Mawi atuh Nyai, mina mah nuju nguneur eceng teh ka sawah. Sareng eta we sumuhun nguneur genyer. Maklumlah hai di pakampungan manaon euy tuangeun teh. Anu tiasa dituang iwati nu kalari tu we atuh Nyai. Lupi kitu bade api kerja naon nah bade ka mina ajan api kumaha. Ke upami bade ka mina ku Mang bade diwartosan sawios Mang ngageledeg sakedap mah ka ditu ka sawah. Bade ieu ngawartosan mina. Asawios Mang dasana tujuan alasan kami. Maksana bade ka Mang abdi teh." Oi. Aya naon atuh Nyai menira reuwas Mang teh? Mang ngagera carioskeun we atulah. Pok-pok atuh gera blak-blakan we. Ulah disumput salinung sinang siloka heula. Kaayaanana kumaha? Naha naon maksana? Pangna Nyai keur sarurumpaheun ka dieu ka Cibiuk da temi atuh. Di tempat Nyai ka dieu teh nu mawi enggal carioskeun. Aya maksad naon pangna sumping ka tempat Mang teh sumun ka dieu. Kieu geranya Mangnya harita teh barabat we. Nyi Mamah nyaritakeun boga pamaksudan anu mandiri. Pangna manehna ngadatangan ka Mang Madkarim teh yu aya deui iwati Minang Saraya. Menta dibantuan sing sakur aya cenah anu ngajadikeun rereged dina kahirupanana. Kitu sabada panjang lebar cumarita mah harita teh Nyi Mamah tuluy mungkas obrolanana. Tah kitu Mang, sing sakur nu tumiba ka diri abdi teh teu aya sanes pangna abdi ka dieu teh. Muhun ceuk paripaosna jauh dijugjug anggang di teang teh ka dieu ka tempat Mang. Aya paripaos cenah atuh leueur kunang iteuk poe kunang damar Mang. Teu aya sanes munut sapitulung sing sakur anu tadi disebatkeun teh aku abdi. Tak ulah teu ditulungan Mang sakali deui abdi mah terus terang we. Da teu aya naon teh teu munut tulung ka sasaha iwati ka Mang we.
margi ku abdi parantos tiasa kagamar yen emang baris tiasa nulungan ka abdi kitu nu moy ge emang tah mugi emang kersa nulungan ka abdi barang rengse mah para wargi sadaya harita teh permaksudan nu jadi anak dunungan manehanana ngadedengekeun atuh ditelek-telek kalayan apik tur taliti pikeun namad karim harita para mitra tuluy atuh tungtung nama manehanana oge boga pikiran lantaran cenah lamun manehna daek baris dibere hadiah kudu jadi anak dunungan nu kacida gedena harita para mitra madrakim para wargi sadaya ungut-ungutan milih-milih naha milih ditarima eta pagawean atanapi milih ditolak. Para mitra sadaya barang atuh aya pamenta tinu jadi anak dunungan anak kitu. Tadi ge disebatkeun madrakim harita teh para mitra ngahuleng terus ngagereneng jero hatena. Beuh. Aya we heueuh penta tulung teh nu jadi anak dunungan. Heueuh ditolak ku aing kumaha meureun. Mangkaning hadiahna gede jabalamun ku aing ditolak manehna ngadoni kanu jadi bapana meureun sawah teh dicabut aing teu bisa molah deui duh ya we gogoda teh padahal mah heug ulah nu kitu atuh menta tulung teh contona wae pangomekeun pager di pipir imah atau pangnuarkeun tangkaranu teu naon-naon sakitu mah ari ieu mah aduh kudu ngalampuskeun nyawa batur beuh memang bener aing baheula mah tukang kitu kadinya tapi kararasan aing hayang babalik pikir ulah nepi ka kaalaman deui kalakuan aing heueuh cicing di leuweung-leuweung ayeuna aing rek datang ka lembur teh geus lila datang di lembur bari nyawa sagala dipikir-pikir baheula menang penghasilan gede tapi lolobana mah pan disetorkeun ka dunungan ari ayeuna penghasilan ngan saukur tina molah tapi mayeng lumayan dina sataun-sataunna teh aya hasilna atuh risa sakali panen teh nepi ka panen deui malah kakungsi ngajua sagala lamun keur pada melengeh kaparengan pangtangka harga-harga beasna harga parena una aya we aing mah nya aduh kumaha ieu ditolak kumaha teu ditolak kumaha kitu pipikiranana madrakim dasar para wargi sadaya setan ayana di mana-mana ceuk sakaol macana para mitra setan teh ayana disaliring dumadi awak urang ngahiji campur jeung getih urang ngan di dieu urang kudu bisa merangan hawa nafsu nu dina diri urang lantaran lamun urang bisa merangan hawa nafsu nu aya dina diri urang mangka urang menang titel sabada ngayakeun perang nu panggede-gedena nu disebut jihad akbar teh aduh memang para wargi sadaya perang nu panggede-gedena iwati merangan hawa nafsu pikeun madrakim atuh harita ge setan aya di mana-mana langsung we nong toreng kana ceuli kenca teh rakim bodoh sia mah bodoh katotoloyo bodoh ibarat kebo tai ka hulu-hulu sia mah jiga hurang tai kana beheung-beheung jiga simeut-meuting nu batak tarima gancang eta hadiahna sakitu gedena mun maneh daek ngalaksanakeun sing sakur nu diparentahkeun ku anak dunukan maneh mangka maneh bakal jadi jelema nu senang moal ripuh-ripuh teuing jiga ayeuna mangan kuli macul we kasebutna heueuh buburuh nyewa tanah buburuh eta we ngagawekeun pagawean dina teh kuli dina kuli ieu kuli macul
Kah lamun Anika daek narima tugas nu ditibankeun ku anak dunugan Anika, mangka Anika bari senang. Nu tadina mah hartabana teh hasil tina nyawah teh. Model parena dibagi dua jeung nu madunungan. Ari ayeuna mah sok sanajan saeutik keur ilaing kabeh gemleng. Tarima we pagawean kitu mah da naon hesena. Pira kadar wah ngalampuskeun nyawa awewe. Moal sakumaha gede tanagana awewe mah atuh euy Rakim. Nu matak tarima gancang ku ilaing ulah diengke-engke. Sok gancang yang orang ngomong. Harita nu ngagerendeng dina ceulik kenca teh para wargi. Setan anu mangaruhan ka Madrakim sangkan migawe pagawean deui anu dilarang ku nagara katut agama. Tapi disagedengeun ti eta para wargi nunong toreng kana ceulik katuhu nyarita kieu. Kadeum Rakim, sing waspada, sing ati-ati, sing caring-cing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket. Mangka eta ngarupakeun hiji senteg pikeun Anika Marakim. Di mana Anika langsung daek ngamimitian deui pagawean nu teu eucreug, mangka Anika satuluyna jadi jelema teu eucreug. Kade sing ati-ati Rakim, pan Anika teges jang di dina hate yen moal migawe de pagawean nu teu uni anu nimulkeun atuh cenah nimulkeun ripuhna di masyarakat. Nu matak geura eureunan geus atuh nu geus eureun mah ayeuna maneh geus ngarasakeun kumaha hirup dari masyarakat. Kari-kari lamun maneh narima ieu pagawean, maneh baris dikucilkeun moal aya nu maturan deuleu Rakim. Nah kira-kirana bakal senang hirup di alam dunya bari eueuh nu maturan. Kitu para mitra atuh dina cepil anu katuhu aya nu ngawartosan. Anu nu ngawartosan teh teu aya sanes sabenerna mah atuh. Hate manehna keneh. Hate nu kaancikan ku kaimanan tur takwa. Akhirna para wargi timur perang tanding dina batina Madrakim. Perang tanding antara para wargi kaimanan anu dibarengan ku takwa jeung iblis anu salilana tuluy we marakesel para wargi. Sangkan bisa mangaruhan Madrakim. Memang perang tanding harita teh dina jero hatena. Akhirna para wargi sadaya kulantaran dadasarna Madrakim memang kurang kuat dina kaimanan, dadasarna kurang kuat dina katakwaan. Tungtungna anu menang teh dina perang tanding teh setan anu ngaraga sukma ka dirina Madrakim. Dina perang eta iblis nu unggul sabab ngingetkeun yen rek dibere hadiah nu kacida gedena. Dipikir-pikir ku hadiah eta ge manehna bisa hirup tenang cenah. Ke sakali ieu we cenah migawe ieu pagawean kahareup moal deui. Padahal nya kitu para mitra unggah di pentatulung. Ayeuna we wungkul kahareup moal deui. Unggah di pentatulung kitu jeung kitu bae tungtungna para wargi sadaya pikeun Madrakim para wargi sadaya geus ngabaju kana urusan pagawean-pagawean anu memang dilarang ku agama tur dari gama. Estu pikeun Madrakim hayang ngeunaha sorangan, hayang untung tina enteng cenah. Atuh padu gede we pamerena kajeun teuing ngalakukeun kajahatan naon bae oge. Kitu pamikirna. Tungtungna Madrakim nyarita. Nyai mang sanggem ngajalankeun eta rencana namu atuh ulah hilap we nyai kan hadiahna ceuk Madrakim siga nu cangcaya. Waktosna seep sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.